Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online dimanapun Anda berada yang saya hormati, hati-hati dengan cinta. Sabab cinta bisa membuat orang buta, bisa membuat orang torek. Lamun orang geus bogoh karena sesuatu, komo ka jelema, wah penyakit lolong jeung penyakit torek pasti datang ka urang. Karena naon? Karena ayat dalilna hubbuka syai'a yu'mi wa yusin. Kecintaanmu terhadap sesuatu bisa membuatmu buta dan tuli. Matak bodoh, matak torek, matak lolong. Pokoknya mah cek batur dakok, cek batur hideung, cek batur ngohngor kabogoh maneh teh. Ada orang mah cinta geulis we kata boku urang mah. Alus we kadenge ku urang mah. Walaupun batur ngagorengkeun saalam dunia ngagorengkeun ka kabogoh urang kanu dipika bogoh ku urang da urangna bogoh. Cinta we neng deui da kumaha tuh da cinta. Karena cinta mah teu bisa diukur ku panon, teu bisa diukur ku ceuli. Henteu, cinta mah da lain dina panon lain dina ceuli, lain cinta mah. Lamun cek santri teh mah cinta mah bagaikan amil maknawi. Malayatalapadu bilisan wala yudraku bil ain bal yudraku bil jinan. Cinta itu tidak bisa diucapkan oleh lisan, tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan getarannya dalam dada. Tah dinu kieu cinta mah. Lamun cinta geus melekat, tai kotok rasa coklat. Alah, palem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online dimanapun Anda berada yang saya hormati, hati-hati dengan cinta. Sabab cinta bisa membuat orang buta, bisa membuat orang torek. Lamun orang geus bogoh karena sesuatu, komo ka jelema, wah penyakit lolong jeung penyakit torek pasti datang ka urang. Karena naon? Karena ayat dalilna hubbuka syai'a yu'mi wa yusin. Kecintaanmu terhadap sesuatu bisa membuatmu buta dan tuli. Matak bodoh, matak torek, matak lolong. Pokoknya mah cek batur dakok, cek batur hideung, cek batur ngohngor kabogoh maneh teh. Ada orang mah cinta geulis we kata boku urang mah. Alus we kadenge ku urang mah. Walaupun batur ngagorengkeun saalam dunia ngagorengkeun ka kabogoh urang kanu dipika bogoh ku urang da urangna bogoh. Cinta we neng deui da kumaha tuh da cinta. Karena cinta mah teu bisa diukur ku panon, teu bisa diukur ku ceuli. Henteu, cinta mah da lain dina panon lain dina ceuli, lain cinta mah. Lamun cek santri teh mah cinta mah bagaikan amil maknawi. Malayatalapadu bilisan wala yudraku bil ain bal yudraku bil jinan. Cinta itu tidak bisa diucapkan oleh lisan, tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan getarannya dalam dada. Tah dinu kieu cinta mah. Lamun cinta geus melekat, tai kotok rasa coklat. Alah, palem.